Gunim catur Kang Rahmat. Mayunan hajat ngawinkeun angeng ini, oh ngelein, umun. Tarucingan mah nya naon bedana aman amin omon gitu nya. Terkadang Arahli lah orang Sunda mah. tergantung persepsi masing-masing nya. Ya, arahli orang Sunda mah gitu teh. Nyeun ti kaseureun teh. Nah, alus jadi emang kudu dibikin gembira lah gitu orang teh. Harapan arek hajat kieu nya kudu suka pura orang. Nah suka pura segala ke karamat pada jero orang suka pura. Teh maksudnya non ai sukaria gitu nya. Arek harapan hajat itu kan orang teh. Terus kudu manganten aya 3 lah maunya kitu nya. Ieu teh. Jadi dikersakeun bareng orang teh ngawinkeun 3-an orang teh. Benernya. Si Amin saya jodohna alhamdulillah gitu nya. Si Omon alhamdulillah saya jodohna gitu teh. Nah si Umun geus aya nya. Heeh. Nya geus aya kan si Umun jodohna si Umun teh. Intan teh yang tahun hareup mah kudu pikiran gitu. Kawin teh nya. Kawinkeun teh gitu teh. Ini suka ti panganten teh kaja. Suka pura we lah, sukaria. Kita mah meureun da meureun ke babarengan dikawinkeunna ge meureun sapoe rejeung. Sapoe rejeungnya. Pesta tuh nya. Pesta urang teh, mah kan kudu sukaria, bunga urang teh gitu. Anu ka Adelman maksudnya. Nah, eta mah meureun nya rupa-rupa meureun teh meureun. Ngabringateun kana Adelman. Kana Adelman wah. Taktik sorak kudana gini ngabring. Tukangeunana disusul ku odong-odong. Odong-odong ya. Aya wae, tinggal mah inget eta usum banjir. Ngawinkeun usum banjir untuk diangkutan ku beca ayeuna teh. Da mobil mati kalebek teh nya ngarogok. Ayeuna ku beca gitu lancar tapi kana tujuan gitu. Nah, kitu lah. Nu penting sing araman nya. Urang teh hajat itu sing araman. Yuk, terus karamat. Pasengkadan anggur mah istilahna naon? Urang teh mun bisa mah nya mudah-mudahan aman teh nya dina waktuna kitu nya. Di ayeuna teh urang teh singgal retol lah ngadeus ka Gusti teh gitu tadi ke negara teh nya. Hajat mikir ayem, tentrem, sukses gitu. Sakabehna. Itu pokoknya meureun anu dina waktuna sawe nu onyoy gitu nya. Eta da nu utama nu pentingna pengharupan rakyat mah nya. Ya saeutik lah nu bisa-bisa nentremkeun kahirupan urang we gitu. Adem ayem tentrem. Ngeunah sare, ngeunah dahar gitu. Gitu aja. Itu ero. Ya sok. Nuhunnya. Tenang ibadah. Tah, benar. Urang teh akur jeung tatangga, akur jeung dulur. Benernya. Sok. Nuhunnya. Jadi senang ari akur mah. Ari teh akur mah da moal aya senang mah. Benernya. Eta mah da masalah hate bener teh urang jeung dulur teh akur gitu. Ari kumaha teh senang kumaha. Kabayang meureun ka ulah sampai ka kitu urang teh. Hirup dina naon? Hiji masyarakat anu lega nya nu disebut NKRI urang masyarakat. Lingkungan masyarakat lega eta teh caritana mah. Nuhunnya. Nah, lu capek lah orang naik balik ya. Sok. Betul nih.